Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha patepang deui sareng Bu Iva. Dinten ayeuna urang bade diajar ngagalantangkeun kalimah pangajak. Artinya menyebutkan kalimah ajakan. Satu acan diajar, hayu urang bacakeun heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 10 aya contoh ngagalantangkeun kalimah pangajak. Nah, di dieu nu kahiji. Contohna, mending geh urang ulin bebentengan di buruan madrasah yuk. Senai. Jadi pengajaknya hayu kita main bebentengan di halaman sekolah yuk katanya gitu artinya. Terus nu kadua, hayu urang diajar ngojay mempeng aya anu ngalatihna. Artinya ayo kita belajar berenang mumpun ada pelatihnya gitu kalimah pengajaknya. Terus salajengna ya anu katilu, gancang bawa sapedahna urang ulin ka alun-alun geura. Artinya ayo bawa sepedahnya kita main ke alun-alun yuk gitu artinya. Nah, sampai selajengna ya sampai 10 contohna. Hideuk tiasa cobi ngagalantangkeun kalimah pangajakna. Kangge tugasna pek hideuk migawe pancen ngadamel kalimah pangajak. Contohna di dieu nomor hiji, ngajak bebersih di buruan ka Adi. Contoh kalimat pangajakna, Adi, hayu urang bebersih di buruan jeung Aa. Itu contohna. Nah, hideuk lajengkeun ngadamel kalimah pangajak di nomor 2 dugi ka nomor 10. Jawaban dipotokeun dikintun ka ibu. Di antasnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.